Mangkulingan lana. Luar biasa. Si Bima lain bantrak-bantrakeun eta prajurit tepi ka di alung-alung kitu. Ya itu. Tanagana luar biasa ieu si Bima edan. Nyanya tanagana teh luar Sia. Sia nu ngomong teh? nya abdi. Coba. Mun aing mah ngomong di tukang teh dehem-dehem heula atuh sia teh. Gabina-bina teuing sia teh ngomong heula batuk atuh naon. Jadi aing reuwas. Gabina-bina teuing. Nah ada di mata ngararewas salira. Lain teu ngareuwas aing reuwas. Keur ngalamun aing. Atuh nah ngalamun wae. Ngodoan naon atuh udud-udud gaameuh beureuk aing. Pakai kata sandi. Emangna Gusti keur orok teh digebrak ku paraji. Jadi rewasan kieu. Lain teh digebrak. Sanajan digebrak oge aya teh ngalamun mah nyeurewas. Atuh nah mah ngalamun wae. Tong ngalamun. Angguran mah istighbar ulah ngalamun. Sia nya. Gabina-bina teuing. Si Bima teh mana? Tuh nu jangkung gede. Hah, bikeun kaing. Namanya wani ka si Bima. Alah, Gusti abdi mah sapanjang jelema ngadahar kali sangu moal sieun. Lamun jelema geus ngadahar lahar tah kakara sieun. Atawa ngadahar adu. Kakara sieun yang ngadahar sangu kene mah moal sieun. Ngomong nepi ka kitu. Ah, naon deui da abdi mah jelema wanian. Bima, Bima. hutang pati bayar pati hutang urang bayar wirang sia Bima. Si Bima nu gede hutang. Sia naon goblok jempe sia teh. Gabina-bina teuing cicing. Nah ada teu lompatan teh tadi ge cicing. Ai. Maksud aing dijempe. Kernaon dibere sungut teh jempe wae mah. Aduh. Kan dibere sungut teh keur ngomong. Ayeuna di tita jempe, nanaonan batur mandangan duit dengan naon yang bisa ngomong budak teh mah di tita jempe. Lain pa ieu teh waktuna keur perang sia teh jempe. Ngerebih wae sia teh. Ai ganeng sia teh. Ganeng kana guti tarik abdi mah launan. Coba eta kadunungan. Namalang kadunungan teh sia. Curik teh sia. Nya bawahanana jurig, dununganana genderuwo. Wani segitu mah. Kasaha saya nyebut genderuwo teh? Kasaha? Kasaha nyebut genderuwo teh? Ayo tahu kawas nu heueuh gerak. Kadunungan. Oh. Dikapret sia ku aing. Nya ditakis. Alah kawanian gitu. Sia teh wani ka aing. Sanes wani dari kepret teh nyeri. Nya ditakis. Malik-malikeun sia ngomong teh. Tadi balikeun mah tutung. Coba saya sama do. Ampun. Halah. Nyikah. Kenyingkan dah hak abdi di mana we bebas. Sianya. Naon? Sia teh bawahan aing. Nya bawaan apa? Bawahan salira, tapi salira ge pan moal disebut atasan lamun eueuh bawahan. Masih awe goblok ah. Biar aing. Hei Bima. Lamun bener-bener anjeun lalaki datang ka aing. Bima. Anjeun lalaki. Kuring lalaki. Pada mika cinta ke dirimu Nino. Lagu naon anjing teh teh. Lagu Haji Hari Batara tete dua lalaki tete. Anu jaga teh geuning tah. Apa eta? Kayana. Nah apa? Da ngepen ka Hari Batara abdi mah. Nya.
Ulang ajar sia Bima hayang nyaho lamun bener-bener anjeun laki langit langan jagat. Datang ka aing. Lobang ngomong dikelut teh debang. Datang boting kadengeun boting henteu. Saperkeun wani mah kabina-bina teuing. Saperkeun. Ai. Ai. Kalaka kitu cara sabda wayah tewak si Bima. Sae bangga. Hayo, sing menang dipercaya aja. Tewak. Ulang ajar sia. Ngagurutu jauh. Rajen wani jauh kurang ajar. Saperkeun tanyok langsung kana kitu anjing jempling wae. Sia ditonyok ku aing goblok. Dipecat sia ku aing. Hah? Dipecat. Gampang dipecat mah nya daftar deui we. Ngalamar deui we. Naon esena? Moal ditarima. Dagoan di lawang pantau cicing. Sa ditarimana abdi mah sok. Mina teuing. Rek maksa we abdi mah naon? Maksa ka ibu sok. Bima lamun bener-bener maneh jago datang ka aing Bima. Anjing ganeng bisa lu. Goblok cetak hujang anjing setan. Lain juga anjing gitu ngagogo gua hayo. Laporkan henteu. Tingali samperkeun ku aing. Bukan nunungan teh kalaka ngomong hayo. Macabrak ke hayo aing atuh rek kelut mah jeger aing. Aing mah tingali ya. Hah? Ulah disebut aing muridna Pajar Ahad Jaya aing. Si Bima mah ku aing baledo ku timah sia ku aing nyaho. Saha nu ngawuron aing Bima Malaysia. Benang sekoi. Saha sia. Sapanjang aing di negara Astina baheula can pernah Malaysia. Bima aing tangan kanan Prabu Duryudana. Tangan kanan Duryudana benar. Cak nepi ka mana si Bima? Mana Bima teh? Ieu dihareup. Anjing gede. Wow, anjir ya jelema sagede kieu anjir. Alah, jangkung badak ieu hayang nyaho kanyutna sagede kumaha ieu. Sia ka mana karep si golong si teh. Biasana mah nu geunut mah leutik teh. Nya jeung tara lila. Bima. Anjir jelema teh ngagerung. Moal turunan elep mogok kitu teh. Maka jeung Gandeng aja. Sada reungit si teh. Kaya teuing. Sia saha? anjir eta sorana gehel anjir. Badak sorana anjir. Ngaran aing Jara Sabda. Bener. Anjir, ngaran manusia. Ngaran manusia. Yang nurut Sias Jara Sabda. Iya Jara Sabda. Bawahan si Duryudana sia. Bawahan si Duryudana sia. Pataji murid. Adik Ganeng. Si itu si Bima sorana gede. Kebina-bina teuing sia teh. Lamun heueuh rek naon Bima? Ijen jeung aing sia.
Ijen Joy sok sia lamun bener-bener anjeun lalaki langit telangan jagat kita tadi lalaki-lalaki ayo bina-bina teuing ayo tampolong kaleng belut di talian tong ngomong ganeng gelut sakalian bina-bina teuing ayo ganeng sia bener-bener ting ih Mene hampang longon boga dunungan teh. Abong kena kanu leutik kadung ka ieu teh ka bawahan teh meni jang dibeletuk. Kumaha lamun abdi geger otak? Siapa cari teh geus geger otak si teh. Mina-mina teuing. Sok wae rek naon euna. Mimiti ayeuna poe ieu jam ieu menit ieu ku marga abdi jeri hate abdi pinah ka dieu bima jangan. Pinah rombongan aing nyaho lah tuman teuing. Eta si eta pinah ka dieu. Bima tonyok teh si eta tuman anjing dah. Ya dina pinah gedang mau pilih lain siapa goblok dicarekeun. Bina teuing. Ya aing mah ngabejaannya mending pinah ka beuh dieu. Naha? Aing mah ngabejaan pinah ka beuh dieu sok. Heuh naha? Ya dalang mana oge aing ngabejaan belah kencam anjing eleh wae aing mah ngabejaan. Bina-bina hayo bima tonyok bima tuman teh anjing teh lah teu heula aing boga dunungan teh kitu caplak situ ka bina-bina teuing si teh. Bina-bina teh ka bima tonyok bener. Sia ganeng kumaha? Ka bina-bina teuing jol ieu ka aing teh. Aing pinah deui ka dieu anjing. Ya cing aing ge teu lila. Bina teuing. Tuman teuing aing mah ka aing teh meni gara leukeum mah. Haling. Jago si bima ku aing. Bejaan belah kencam mah eleh aing bejaan. Haling sana haling. Kana kapa perong sok. Siap ganeng. Kurang ajar hoyo serbi kapan baju sia. Wapes. Bima rasakan Bollywood. Iya, what? Iya, Wani, wapes. Edan anjir. Wah, sampai bos. Iya, Zeksia, kurang ajar poyo. Wah, sampai poyo. Wapes. Mesti kunaon? Poyo. Aduh si goblok sugan teh si Bima. Alas ya, beli itu. Muncul ke sini. Hampura Cerit hampura. Sugan teh si Bima. Si Bima mah gede. Bina-bina teuing aing bejakeun sia ku aing kalulah Rasdi sia. Bina-bina teuing mangkana lulah Rasdi mah jagoan sia bejakeun ku aing sia. Nanaonan najing si eta ampun begitu teh beki pigageuleun si koplokna. Ai wajib siap Bima.
biasa wiat Sampirannya mah. dang sia dang Aing naon belakang jama eleh siapa ngabejaan Bima hai hebat mana Bim euy luar biasa euy Bim konek Terpuyur barang-barang. Selang deui. Ya, saya tahu. Bim emangnya manusia lain Bim naon tuh aing dibalang-balangkeun aing teh balangkal balawar ka itu balawar ka dia lamun kitu Bima urang jeung aing seberang tanding aya nyawa Gusti ieu jelema oh Gusti ieu manusia hayo Bima jika sia dipancet ku hulu tepajret sia anjir hulu aing yang dipencet mana klakson hulu teh Namina teuing Bima awas ya ku aing disantet ku aing sia nyaho-nyaho aya seeng na beteng sia ku aing urang sia mana tangan kanan Duryudana tinggi dengan eleh sia urang wala hebat maneh Bima luar biasa ieu udang deui sia anjir udang deui maneh euy gandeng anjing Catrik itu pentingnya mah. Tapi bukan catrik pentingnya mah. dan catrik cenah digadag deh goblok deh ngan video call nih hayo Lajeng saha punya. teuing itu beda-beda beda teh Masa karere. Yang apa? Aku percaya we. luar biasa ilmu sia-sia sak Bima ketrukeun pangarti sia teh kai sia ketrukeun aing can masa eleh aing ge can masa jika nyaho sok sia nyaho Bima speaker sayang tumampara iya Bima barang pada ngarontok deka ieu jara sabda dicabak dadana ieu Bima ku jara sabda kalayan nganggo ajian luar biasa atau ngadak-ngadak di awak Bima ngageter kayaanana tutung panas rasana ku Bima lami-lami Bima jadi arsa di setengahing alun-alun negara asli Bima jadi patung di sabaku iya cara sabda wah iya wes oh ya hidup jara sabda hidup si Bima jadi patung hidup jara sabda hidup pengah amat kuatas uta Allah pengah amat kuatas uta pengah nas kagiri-giri ya kagiri-giri ingkang samia kagiri-giri luar biasa jara sabda si Bima jadi patung karasa koplok gamina-mina teuing macem-macem ka urang-urang Astina macem-macem ka Kurawa luar biasa kasep luar biasa Prabu Duryudana nepi ka surak ningali si Bima jadi patung ieu teh pae
pae jadi patung luar biasa. Tesangka di Astina ngabogaan jago anu luar biasa. Cak aina kumaha ya? Eta mah bakal menang bonus salirati Prabu Duryudana. Jai hatur nuhun tapi ulah kapalangnya bela. Ulah kapalangnya bela kumaha kieu? Ari si Bima teh boga dulur opat nya kabehna mah 5 jeung si Bima disebutna teh Pandawa. Pandawa teh lanceuk panggedena Yudhistira, kadua Bima, katilu Arjuna, kaopatna kula jeung Sadewa. Lajeng lamun kadenge si Bima ayeuna paeh di Astina, ieu teh dulurna teh bakal datang ka dieu. Anu opat teh pasti bakal riweuh deui di nagara Astina. Pangwangunan bakal hancur deui. Lajeng parentah Prabu Duryudana tadi ge ulah kapalangnya bela wayahna dulur si Bima anu opat paehan sajajarkeun jeung si Bima jadi patung kabeh. Jadi tugas kaula teh ayeuna maehan Yudhistira, Arjuna nakula jeung Sadewa wani piro? Wani sabaraha? Dibayar 4 kali lipat tina bayaran biasa. Murah teuing. 5 kali lipat leutik teuing. Nah hayang sabaraha? Sabab ieu pancen leuwih berat 4 jelema. Ai buruhna yang naon? Buruhna belas kieu we. Lamun Yudhistira, Arjuna nakula jeung Sadewa paeh, buruhna keur kaula naon? Nagara Amartapura. Nagara Amartapura. Kaula kudu jadi raja di negara Amartapura. Sawios kaula bawahan Prabu Duryudana, tapi kaula jadikeun raja di negara Astina di negara Amarta. Jadi dedengan terjadi deal ke sakedap anu ngadieukeun teh ieu teh kedah Prabu Duryudana. Ieu Duryudana teh kumaha ceuk curuh kaula. Jadi sekaula A Duryudana pasti A, lamun B pasti B. Supirna teh kaula Duryudana. Asal anu ngaran Yudhistira, Arjuna nakula jeung Sadewa paeh nagara Amarta rajaan ku anyet. Iya. Sasalaman. Sok deal. Iya. Jadi aing raja di negara Amarta. Di mana eta 4 jelema Yudhistira, Arjuna nakula jeung Sadewa ayeuna teh ayana di Wirata. Di Wirata bener aing ka Wirata. Hei, para dendawa sakabeh. Tuturkeun aing ka nagara Wirata, tuturkeun. Aing bakal jadi raja di negara Amarta. Iya, jadi aing iya. Ngeunah koplok maka jeung hayang jadi raja di negara Amarta ngeunah niat mah bikeun teh kamaringan supaya manehna maehan Pandawa di mana Yudhistira, Arjuna nakula jeung Sadewa geus paeh aing rek mere racun dina dahareun manehna dina mangsa dijamu ku aing diracun modar ku aing. Bima karasa usia hei para Kurawa. Si Bima bawa ke tengah alun-alun negara Astina. Baredogan ku kokotor, baredogan ku runtah jeung sajaman hayo. Kurang ajar. Kayaan nana Raden utawi Arya Bima
nasibna ngemasing pati temekaning perlaya jadi arsa di negara Astinapura dibaledogan ku tomat buruk dibaledogan ku kokotor malah aya wae anu ngiihan nyiduhan kaya patung Bima. Memang kasaktianan ieu jara sabda luar biasa mapatan para dewa di sawarga Maniloka. Keun urang teuneun dihandeuleum hieum geus anu sampeureun. Cagurang tunda dihanjuang siang kesan alaeun paranti nyokot ninggalkeun ke bakal kasampur deui. Kacarios di marga sopana. Marga jalan sopana alas pring gading Anjala panengahing Pandawa Arjuna anu kautus ku Prabu Yudhistira nyaeta pikeun nyusul Bima ka Astina nya margi Yudhistira boten raos manahna emut wae ka Bima atuh ngutus Arjuna Semar sapala putra pikeun nyusul Raden Bima maneg di satengahing marga panengahing Pandawa Arjuna Kakang Semar ieu nu urang ngareureukkeun heula kacape di dieu Kang mangga agan mangga agan mangga kaula teh inget wae ka Kakang Bima Kakang Semar ilara sami agan sami isi mabdi oge emut wae jang Kakang silaing payunan dunungan ketu ucu dunungan bade rineh dele ucu bilih aya seungseuredan keprak-keprak eta dina rungkun dele ucu wayahna ketu Kakang silaing ucu Akan bulan itu payunan sana itu bapak sumohon yang bakal rek nyusul juragan Bima nagih janji ka Kurawa ka Astina lo itu akan mudah-mudahan juragan Bima salamet deui mudah-mudahan dari rek diantar ku dewek teh alim kamari teh hayang sorangan dina beda mah rek ting dewek ka itu tilu itu kan ngan dewek dicarek deung naon nyarekna mah deung hariwangeun ka dewek beureun iya diganda ulah naon bade urang beberes si juragan Arjuna rek reureuh heula di dieu siap ulah nyeun kaawonan sabab kewidi pangeran ulah nyeun kaawonan sabab teman sapi di pangeran
Haji Teh Bijaya Cikarang deui Canu puku urang hiji Can pukuh mah urang hiji mun urang pinangki nyeri tong dipake cerik ati abah didu anu bageus angurasing ageng tumampi pos pajar ahajaya eta teh bapanon Gusti liang liang daun-daun daun awi aduh Bapak Ujang Lili dicandak mah dicandak jika rasa masing karena diri aduh Haji Teh Bijaya Cikarang ulah rek mah ulah kena paksa masing melang kena diri Bapak Rasdi ulah kena paksa masing melang kena diri ulah rek kena panyiksa luar biasa lu Jang kerek beberes daulah meon ngaliwat jelakanya Ramirun sana ngaliwat juragan Arjuna bisi parantos gugah ke bila hayot palai tuang lu lain mawa arang sih deh apaan banyak dihakan kuaka goblok aja lain arang dodol sih deh arang dengan kuaing di balur kugula kau ingat sih dodol tiga rasa kieu yang di halaman kantor desa Dawan Kaler itu nya Kecamatan Dawan Kabupaten Subang Wapokana pemerintahan desa Dawan Kaler anu sesepuhan ku pangresa Bapak Rasdi Bapak Kades Dawan Kaler dina raraga syukuran ruatan bumi desa Dawan Kalernya mudah-mudahan cing kuat terakhirna kuat batina sadayana siapa munut ginuluran siapa neja tinekanan urang teh nya da segala rupa oge kumaha pingpinannya ieu Bapak Lurah teh leuy luar biasa leuwing mah salut ke Bapak Lurah ieu mah leuy kreatif luar biasa leuy
loba gawe tarang loba ting omong. Tak mudah-mudahan Bapak Lurah teh cing panjang Yuswa. Amin. Didoakeun cing panjang jabatan. Didoakeunnya da hari karasa mah ku masyarakatnya geningan dipikarasa ku masyarakat teh gini. Bakal ngadukung kesadayana ge nya. Komo didukung ku Bos Pajar Ahad Jaya. Bagja jang dulur-dulur tisuklak tisiklukna pada sumping baraya ngampar ulo di mana-mana ogaya CS dewek urang dieu Aki Jaya CS dewek ti dieu alhamdulillah Aki Jaya jag-jag kene cing panjang umur Aki cing Jaya selalamina didoakeun Aki Jaya mudah-mudahan cing Jara Raya urang dieu nya ya kurang ya kurang ngalagu ngarona geus lila aing teh ngalagu ngarona leu bejakeun ka Bapak Kades kitu Bapak Rasdi tingkateun deui ngarona teh nya keamanan teh tingkatkeun deui eta teh kewajiban urang ngajaga keamanan teh nya sebab ieu lemur nu urang keur urang wajib dimumule ku urang da hasilna ge keur urang-urang keneh nya ya ngarona jangan ngarona urang ngarona nyiderang ngorilingan desa waspada masing iyatna bisi aya gapan cabaya tengah peting kerdampling corona ayan nyaring badan tiris kapulusan si guru ieu guru anu ngarona karundu kasubunakeun bebe marulang mangga ngaleecik kopi Kulana kaung nyetrok sumpel ku sampe karasa urang lemur nikmat iya papadang nikmat daya papadana itu angen lemur banyak ada sabenerna mah kolot urang teges nyontoan dulu Semohon Kang. timimiti tuangan pola hirup sapopoe gaya hirup sapopoe geus dicontohan ku karuhun urang Leres. mata karuhun urang mah kapungkur jara ragjag sararehat tuh tingali Aki Jaya nya paranjang umur datuangeunana atuh non kimia baheula mah nya dijaga beda jeung ayeuna dahareun teh pinuh ku kimia bahan pengawet Semohon. nya nu mata kurang balik dewe kana dahareun urang baheula da moal kalaparan di urang mah nya lamun bener-bener ngolahna lamun bener-bener urang kreatif dai urang mah pano taneuh urang mah subur deuleu euy ngalungkeun rokrak oge jadi tinggal urangna anu daek tinggal urangna anu bener-bener bisa mangamangpaatkeunana nya bisa ngokolakeunana Leres. ulah jati kasilih ku junti nu nya di lain-lain nu lain dinya nya orayan di Baleuli datang oranyaan di Teungeulan Leres. kudu balik deui kana Purwa Daksina Purwa wiwitan Daksina wakasanana Leres. mode tuangan urang mapan sampe hui jagong talus nya matak jara ragjag dan non kimia ganyo tah budak ayeuna mah geus teu apa ganyo dulu urang kota mah ditanya ganyo teh ngahuleng
Apaan tuh ganyol? Kalau genyel mah apa? Nggak genyel. Tuangan ayeuna mah araraneh karena cili teh nya. Make jeung aya hotdog. Naon Kang? Hotdog teh bahasa Inggris. Tari hot teh panas. Tari dog teh anjing. Walah, jadi Kabayang anjing keur moyan dihakan. Meureun teh nyegag mah dulu. Make jeung aya hamburger. Hambur duit ger pasea. Matak penyakit teh bareurat dulu euy. Aing malin heureuy sok pikiran ku salarea ieu mah. Pikiran ku salarea penyakit ayeuna jeung panyakit baheula. Da wah, ayeuna mah araraneh penyakit teh. Nya loba pisan ngaranna nu anyar penyakit make jeung aya vertigo. Sok. Make jeung aya prostat. Nya penyakit teh heueuh. Make jeung aya batu empedu. Penyakit ayeuna mah bareurat. Batu ginjal.